Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nabi Abi Andre, Nabi Abi Fikri, Nabi Abi Tiara, Nabi Abi Nuri, Nabi Abi Ratu Amanda. ada orang di kelompok tilu bade ngajelaskeun asal usul cireng. Cireng nyata jadanan orang Sunda anu dijieun tina tepung tapioka atanapi aci. Cireng singkatana tina aci digoreng jadi cireng. Tuluy bahan-bahan bade ngadamel cireng anu kahiji aci, anu kadua tepung, anu katilu cai, anu kaopat roiko. Sakitu we naseng kuring PKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus nu kahiji golakeun heula cai cing panas pisan. Nu kadua asupkeun aci jeung roiko sacukupna. Galokeun ame kaaduk. Tuluy galokeun meh teu eueuh nu ngagumpal teuing roikona. Tuluy we puihkeun meh dadalieur saeutik. Nu katilu asupkeun tarigu sacukupna. Geus diasupkeun tarigu teras diaduk deui ame rata. Saatos diaduk, nu kaopat asupkeun cai anu tadi ngagolak kanu adonan cireng. Adukeun make spatula SpongeBob meh teu panas teuing kanu panangan jiga sapanas omongan tetangga. Saentos diaduk langsung adonan ngangge panangan sakuat tenaga keluarkeun tenaga dalam. Saentos adonan beres langsung dibuleud-buleud wae. Digencet make piring ameh jadi cireng. Tah eta penampakan cireng cirlit, cireng alit. Nu kalima goreng dina minyak anu panas sapanas orang sebelah. Saentos asak langsung jait wae kana piring sabab eueuh sasarokna langsung we kana piringkeun. Alhamdulillah karang geus rengseng ada mau cireng teh. Walaupun seueur-heureuy tapi jadina kieu licioso. Malia juta tos.